termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh perlu istirahat sebab kena jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare. Nah, ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tatangga aduh tak budak bener ge tadarus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah engke jam 2 kudu hudang masak aja tak gandeng bae di masjid baca Quran haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza quri'al Qur'anu lan tatkala den baca al-Qur'anu Qur'an fasami'u lahu maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kadua Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wa ansitu lan tadanengleng sira kabeh anil kalam ya ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh. Nuzilas dan turunkan ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran halan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil Qur'ani kalawan Qur'an istimali alaih kena ngawangku ne khutbah ingat tasa Qur'an wa gilalan dan ucapakan apa fi qiraatil Qur'an mutlaqat ing dalam maca Qur'an halam mutlaq. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Wallahu a'lamu bimuradi wa dzkur lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira pinafsika ing dalam ati sira sirra tegese ing dalam jeratu tabarruan ala dep tadalulan tegese dep wakhifatan lan nale wadi khofad minu tegese wadi minhu saking rabb wa fauqa siriduna jarilan ing dalam sadurunge landunal jari ada orang anak banter minal qauli saking ucapan naikos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore ay awailin nari wa awakhir tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin iku tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wallahu a'lamu bimuradi ing satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaikat tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna ikorana sarombong
ya alladzina yatakabbaruna tegasa sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atawa Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah yunazzihuna wa ma la yaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora nalayak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan qad Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil khubi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DPD pelan ibadah fakunu mitlau maka ana sadaka baiku mitau umpamane alladzina fakunu mislahu maka ana siraka baiku umpamane alladzina Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa Quran. Ketika kurang diperdalam makna-maknana can karasa mukjizat Al-Quran can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sonobari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher maknana kunyana terus disilulupan diperdalam dibaca dihartikeun diamalkeun dibongkar maknana mulai makna huruf kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim mulai ibadah pinuh ku kayakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytum. Kang Pendi, jangan berpisah engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Masya Allah, paham. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Wah raja sepa. Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Pohara eta idqala Yusuf ngamuk. Lain lalagaan. Aya jelema ka urang. Nek ngahurupan urang 40 ulah 40 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mal dibacakeun ku aing terus. Sama kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna anna wa rusuli. Wah, langsung. Tiup. Puh. Mun teu itu ngajengkang urang. Beres.
dua diantarana lolobana urang nu ngajengkal. Mujizat Al-Quran lain lalagaan. Masya Allah Karim. Emang kuari gitu seseorang anu masih kene ngarasakeun mujizat Al-Quran ambalah ya loba kene anu lamun ditunjuk cak ngaguling jelema. Quran teh mujizat boho al-mujiz diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh. Kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalarang demo. Polda mana nu ngamenangkeun demo? Kapolres mana nu ngamenangkeun demo? Polsek mana? Anu jelema hudang sorangan deuk kumaha atuh? Teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mujizat mal bisa. Di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mujizat Al-Quran nempe modar nya. Ye bagu bah gitu. Paeh. Di dia lempang ka Serang bage. Kitu wae atuh je Bang Wah parang sana lamun lain kasorot ku mujizat teu karasa. Ai eta nya boga himmah anu tinggi. Boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis. Eta di Padang. Di Padang teh lamun laut mah nya lempang ka dieu. Ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana. Lamun lain gagahna mujizat banyak nyawa kapal atuh. Neuk nanaonan nyawa kapal. Breng ka Jakarta tak gagahna mujizat lamun hayang nyaho kos kitu. Gagahna mujizat teh kos kitu. Tanpa ditita-tita sadajan nyana ngomong, apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain? Ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat. Maidah ngamuk. Masyaallah. Mantek cek singko di Jakarta itu siaok apa-apana. Bawa-bawa maidah maerot ke dibawa. Tolol deh singko. Segala maerot. Iya jangan bawa-bawa maidah kayak ceknya nanti. Ceknya nama jelema meureun maidah. Al-Quran, ya Allah ya Rabbi. Al-Quran teh lamun geus gabuk ulah Quran kakarak saayat. Nu batak waliullah boga keyakinan. Urusan pae lain deui, urusan pae mah ajal. Ajal teh mah urusanana perang teu perang pae, demo teu demo pae urusanana. Dahar teu dahar pae. Soeharto moal beak 7 turunan modarnya. Ibutin pae. Atau komasia RT itu bukan naon modal jasa siapa parae kabeh nu sugi ge pae nu sugi pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusanana urang teh neangan ridho Allah hudang kabeh mujizat hudang mujizat moal katahan kajen kumaha ge ieu can sakumaha mujizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa yang mana udah kenalnya pokoknya gua mau ikut sono siapa boga modal gua nggak usah tanya modal gua pokoknya gua mau ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah eta nang saha ngomong gitu coba ayo urang lembur teu nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mujizat modar sia polisi je mujizat lamun geus ngamuk Masya Allah gunung diangkat atupan cek Ki Fudal bin Iyad ditanya bae Kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nang hidung nedul eta wali. Oh, eta kos kitu. Kebeneran Ki Fudal bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu. Set, gunung miring gunung. Cak jarang eta. Eta deung ngabuktikeun bahwa nyana wali. Itu gunung miring cak digegeun deui. Wah lempeng deui. Wali. Eta teu kudu hese-hese wali mah.
lantaran nyana teh teu percaya ka wali, kahebatan wali dibuktikan ku Fudel bin Iyad. Nah eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina. Mantak di zaman sahabat teu kahartipan Kangjeng geus eueuh, tapi ieu seperti aya bae. Sebab naon? Sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empet. Kuari urang lamun bener-bener maca Qur'an, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia bohong atuh ieu nu mantak jelema wali bisa hibar ka Mekah, hayang ka Mekah, set mukjizat Al-Qur'an. Yang lain mujizat atuh. Geus datang ke Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa. Cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hiber. Barang datang ke Mekah wah asa ditangkap askar aing geus. Eueuh ye. Aya gangguan nyana, cerik nyana ka Baitullah. Sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hiber deui. Toy eueuh. Loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui. Loba. Ngan eta teh keur diwarah ku Allah, aya naonan tak kaganggu. Kayaknya nya ceri awak kapanggih deui sat hiber deui. Masyaallah. Urang lamun nyata kehiberan gitu resep. Asa hayang. Masalah sia hiber ke anu nembak cek. Pajar menek peking meureun sia mah. Atuh lain hiberan cara manuk. Oh tuh Haji Pendi keur hiber tembak. Lain kitu. Masya Allah. Ieu mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran harita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bisi, maka turunlah ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u. Nu mantak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat. Urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ya ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat kadituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang anu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Berang salat maghrib kan kadenge Fatihah. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal kadegekeun bae ta ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah dengekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikeun baik-baik. Salat jadi. Nasabana. Teu kudu baca Fatihah nya mah. Geus bae. Imam ruku bilu Allah. Mantak ulah kaget lamun di Mekah. Ulah nurutan nyana kayak urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah nileug kayak tadi tuneulekeun. Dia keur gadekeun imam nya teu maca nya mah. Teu masalah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh anu baca Fatihah, berarti urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah
bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu, mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat. Pas maca surat Nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Urang datang ka dinya. Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk. Allahu akbar. Urang teu kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep, lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae. Teu kudu. Tapi aya nu maca Quran haram. Ketika aya jelema keur salat, Allahu akbar, jahar atawa sir. Jahar magrib isya subuh. Sir zuhur asar. Allahu akbar zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi nu maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandengna nu haram. Aswis. Eta siga hade. Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare. Bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh. Tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang. Berarti perlu sare. Ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain menang ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh tak budak bener kita darus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu hudang masak. Aja kita gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Bener kudu didengekeun pastami'u lah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Arang. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Bata khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-jamil ayyi wa la ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilayhi min kulli ma syaitin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti salat zuhur 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah tah lain khutbah ceramah tah khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna
wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus memang demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ke masjid tolol bener deh sakitu ada mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deui khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pastami'u lah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus satu Tambihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka ieu Rajab subhanallazi asra oh ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi eta sunah kos gitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun itu kan mukjizat Masya Allah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat itu wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastami'u lah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa anusitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmat turun banyak mustame kos kitu ieu Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun anamun bagus loh hirpa wah ulah orang biasa tenang tah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah memperhatikeun naon kunyana dibaca teu makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh masyaallah jadi geus adab mudah-mudahan maca Quran malah ieu lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cukuran juk ulah larang nggih atuh berarti kan mulyaan mana Quran jeung kiai atuh jauh belum ke mana-mana ulah geus antepkeun mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai ulah menghargai Al-Qur'anul Karim ulah nyeun heboh set
kiai atau kiai nak embung dihormat masalah cicing sia piu ini mah kiai lain gitu budak atupan aing kiai Masya Allah ibu budak aing tadi sambut ya Karim atuh ieu cium dah gua kiai tolol واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarru'a wa khifah kana tadarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir. Ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wadhkur khusus sabab. Sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi. Tapi umum. Jang urang kabeha. Ingat anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron. Motifna tadarruan. DPDP ngarasa hina. Naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung karena sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir. Saluhureun sir jahar anda pun jahar. Middle qaul tina ucapan ekos dan baiklah sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha nu mawana. Dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana. Di antarana salah satu dari para wali songo. Sunan Kalijaga. Nu aya di urang Yusuf. Nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Banten Syekh Abdul Karim, Cirebon Syekh Hasbullah, terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3. Ngan 3 kajeun kukumaha ge. Jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura. Sakitu. Engke tidinya dikembangkan Banten ke mana Cirebon ke mana Madura ke mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ke mana ya anu kisah ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kajauhan carana kos kitu kajen kumaha ge. Nah, lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ke Indonesia, pasti eta. Geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna. Di mana ya? Sumatera, eta berarti. Kieu. Lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta. Geus ngembanglah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana? Nu teu kajawan. Mantak aya bae mutamar thariqah supaya mutabaroh. Jalur-jalurna kajawan. Ketika aya jelema ieu rekat naon thariqah Naksabandia kok kieu ieu lain deui ieu mah ieu lain deui pembawaan thariqahna gimana ya selidik urang pasti putus guru wajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah di larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah
Masya Allah eta jelema kuluhur-luhurna. Gitulah para kutubul aulia. Datang ke Indonesia, dibawa salah satu wali Songo Naksabandina. Geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah, aya Qadiriyah hungkul, aya Naksabandiyah hungkul. Engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Naksabandi hungkul kanyawan. Salah, bakal kanyawan. Qadiriyah hungkul bakal kanyawan. Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan. Jalur mana? Tilu. Amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim. Nah, tadi dia ngembang. Apakah Syekh Asnawi, apakah Syekh anu kanyawan kurang. Kan pembawaan anak mun berbeda salah berarti. Mata geus teu kudu jaritakeun mursyid. Mursyid selalu aya. Geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin. Kunaon haju ku hari pemilihan calon mursyid. Ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid. Teh kudu dibingungkeun. Nu geus kitu mah tama urusan batin. Engke ge aya sorangan tama mursyid mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah carana engke. Urang teh aya Qatorikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Kyai Abdul Karim ka Banten ti Kyai Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya. Dipadukeun ku Kyai Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah. Kan Qadiriyah mah jar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naksabandina kopi. Peureuh. Dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara. Dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah, kuari mah keur carita. Ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang. Hadis aya di otak urang. Di Aji Minhajul Abidin aya di dada. Ihya Ulumuddin aya, Hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah, cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun. Eta Hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun age cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ih, alfiyah diaji, lain sakali gaji Johar Maknun diaji, bahkan ukudul Juman ge diaji. Samsiah ge datang ka Mukhtalitot luar kepala datang ka kitab lagi leungit ku ari. Diaji kabeh ku ari. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, diantara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara, kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI mi. Nyieun sanawiyah, nyieun aliyah lain salah, nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Bae tah ieu mah kiai mah keur carita, lain ulah nyieun sanawiyah, lain ulah nyieun aliyah, lain ulah nyieun universitas, teu kudu mondok mah kos kitu mah. Teu kudu tah mah urusanna dunia, nyieun ku sia. Asal boga duit we ge urang, mondok henteu naon henteu, nyieun urang sanawiyah aliyah, aing kiaina beres. Kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah. Pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urusan. Tanggung jawab aing geus di Allah boh budak pohara. Atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah. Ya rumah sakit. Aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon, dokter booking atuh sakolahan ge sarua. Jeun pondok pesantren mudirun. Asupen dia jurusan jahanamiyah teras. Dunia. Ieu teh ulah lain ulah. Ieu mah kiai, keur carita kiai mah. Tafsir aya di otakna, hadis aya di otakna, usul fikih aya di otakna, komo fikihna.
tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala minhajul abid hikam geus sering kunaon sih teu gageser teh. Nah pertanyakeun ka diri sorangan kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal. Nah coba yang geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa awak teh jam sekian udah jam sekian zikir jam sekian tergantung umat toriko pemaksaan diri supaya ingat baik Allah awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macan karasa kan menyana zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi geus beres sahareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu tapi terus bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 kayak aku mamajikan gua enggak puyeng aing pemaksaan ya pemaksaan tapi terus illallah kan aya boga guru mah di bawah naungan guru na ieu budak kiamat sih ieu bado asal zikir bae muka baju sakumaha gelut nanaonan sih aya bimbingan ganti guru mursyid melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru itulah thariqah mah henteu kudu dipanggil geus doakeun ku guru Gusti tuduhkeun ihditah mantak Allahumma hdina siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya mulai nyana ya mulailah ada lain deui ku hari zikir geus kalem bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae sia balik ngacai pemaksaan thariqah teh pemaksaan ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah siap ditinggalkeun dunia ieu mah norekat teh ku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge eta guru gantung guru kos kitu mah torekat sih ka dunia goblok ta guruna torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia mun ngawarung sia abruk daek sia jika ulah torekat sia kos kitu mereka siap itu mereka dari Allah secara mutlak beres tinggalkan dunia segala warung segala sawah segala perusahaan titiknya saya tinggalkan dekat Allah pada Allah mah lain kudu lempang emang Allah ya di gunung emang Allah ya di Bandung lain itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah sebab engkau bersamaku engkau bersama kami innallaha ma'ana ente perlu berangkat di dieu Allah aya di masjid Allah aya ndek di mana bae Allah lain kudu ka gunung lain kudu ka leuweung lain kudu ka mah teu kudu Allah hanya perasaan nu can datang ka urang maka dipaksa urang miceunnan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu di hadapan tangkal kayu leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan lain golkar sia de sia masal tangkal kayu be golkar goblok tah ieu kieu golkar ieu gara-gara nama ieu aing mau greget bae ka kieu golkar tah nyasarkeun iya calangap PS na calangap kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna ya Allah
Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hah. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di bebean tongongna. Nanaonan kiai. Nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia. Heh. Nanaon kula udang heet datang di popohan teh lumpat cenah. Lumpat di udang. Udang sia ka dieu sia. Nik laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia. Wae di popohan ieu napa beubeuteuh. Nanaonan cek dieu. Lumpat deui. Malah mau apa Mongol kiai. Sia kadi sia ku di popohan sia ku di. Heula kiai nanaonan ieu. Nah, datanglah ka kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bang hihitutan, daun papaitan atau di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan ieu kiai nanaonan dahar, cak aing dahar. Hayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dahar. Gayam. Cak nya nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu, datang di gebugan bae. Di udag-udag. Aduh, jadi kiai tolol saja ya. Goblok kiai ya, saja. Aya kajian aing mah digoblok-goblok ge saja teh. Nu penting dahar teh sia aya, dahar. Gayam. Leleg, teureui. Aduh. Gas, tenang. Mana di kieu deui ku kiai bluk. Geus satu cek jadi jeri awak ieu. Geus jeri. Terus make kayu gadong dong, bluk. Nanaonan sia kiai. Ayo geura ter. Inum. Keur kebel mules beuteungna aduh. Mules beuteungnya kiai. Kaja, ayo ulah keur mules terus. Utah cenah. Begitu utah keluar orang. Kadele ku sia. Masyaallah cenah kiai. Masyaallah. Jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleut. Nu mantak aing ngagebugan sia ge lain naon supaya oray keluar. Aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok. Diinum bener ku aing tak bari mah oleh masyaallah nangkep jangan ka kiai. Duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana. Nuhun kiai. Gambaran toriko seperti eta. Gambaran toriko teh seperti eta. Di diri urang teh loba orayan. Komo diaje pendi manggeus anak incuan sama oray. Lain hiji oray bae. Ore koros aya di dinya, ore pucuk aya di dinya, ore tande, ore belang, wah ambalaya. Geus hese tah mah diobatan naon ge hese. Gambaran penyakit hubud dunia, hubur riasa, hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak. Sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar. Ieu sarua murid toriko teh ku guruna kudu siap. Teu pahamnya na teh dititahan, teu pahamnya na teh dihinakeun, teu pahamnya na tita kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah heueuh. Hayang paham we sareat teh mangaran. Ke lamun geus da kieu kitu di guru torikoh mah kos kitu. Kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh. Ditampilingan ku guru, diliek ku guru, titanu ku guru. Sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan. Dek dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendek di jero. Ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru. Guru nuhun. Abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru. Masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat. Abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru. Geus teu kudu ge aku guru toreko mah kitu. Teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah. Aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat. Geus teu kudu ka aing. Aing urang mah kan guru urang. Bu lamun sabab lamun lain mama mah atuh aing teh bohong. Makana sujud sia ka aing. Urang mah kan kitu. Toreko mah lain. Geus teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah. Sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting. Teu kaharti sakumaha tadi aya oray
di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana. Kiai galuarkeun orai dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orai na banyana ge nganuhunkeun bener bae. Kitulah di urang aya ria kumaha carana, aya ujub kumaha carana, aya hubud dunya kumaha, aya hubur riasah kumaha. Lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese. Sebab kumaha? Sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang, praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas dah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabae aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, bahwa aing teh nu dermawan. Penyakit teh bae kan. Tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Iyalah mursyid ngaran. Dipaksa subtariko, tak wirid. Naik, tak, naik. Kuari mah tariko teh lalagaan, kuari mah teu meunang disentak ku guru haju marah bae. Atuh tariko si kos kitu lah dilepas ku guru lagi. Sawana tuh sia. Teu menang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis enahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar tikunyana. Lain zikir mah gampang. Beda zikir. Sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh. Naon nafsu Pak. 165. Saeutik amat sakena. Kula mah 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kalau mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus bodo sia tuh. Di luar aturan. Pun norek engke da ka dituna. Beh. Jelema teh norekat mah kitu teh jarca aing. Aing cara aing norekat beh aing bisa hiber segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke na teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang makan norekat. Nyana makan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak omong-omong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentek jelema endek hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah di daerah tarekat. Mentek khusus cenah mah merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeur ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat-tarekat bener. Kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang? Ih kaula tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba ku urang. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Hei cenah kula yang norekat. Bagawean naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri aya 100. Siap ieu norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Bakalna. Teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema siang geus teu diambeun teh. Ieu tumbung, berarti teu sia. Berarti berat ka jelema. Berarti berat kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat. Larek norekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, emang kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae ceuk. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Wah si haju lamun kabogoh lamun pamajikan si haju indit kula teu laku-laku kiai.
can kawin datang ka kuari teu laku kuari perusahaan sia naon teu usaha kalau sebatang kara sia bener nek norekat bener sia lain nek norekat dia mah pelampiasan sama kos kitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh hiji syariatna heula nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnyana atuh siap bae sanajan anak pamajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pamajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pamajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh bencomo kajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia mah beneran atuh beneran beres nanti moal sieun tipe-ting ge tipe-ting zikir jam 1 jam 2 teh aya nu paeh teh pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teh sieun aing mah hayangnya ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sieun ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anake mohon maaf jarang sieun atuh lamun urang kadele sieun kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontes sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasih hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos ke datang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedelean nu lain dedelean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia kene geus dibere model kos gitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwa wangi papaksa
urang makan sapopoe teh inget date lain ka Allah, inget date ka dunia malulu, inget ka perusahaan urang mah, inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget teh ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji Allah dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak kurang mah ieu awak zahir ngan pae dikubur, ternyata horenganan aya batin, di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban limangan, aya 5 naksaban di awak qadiriyah mah aya 7, tergantung kumaha nu ngabagina. Berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunya dari paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat, ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana, mulai makom ieu naik makom blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu zikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat yang bener sengit amat sengit barang ngambean ka dieu bau sengit ambeun ka balik ieu zikir. Nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang, disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sa'an dengan masuk nafas asup wabil khurujin wi bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihati, kedua lama sudah bihati, tilu lamat luba bihati, opat dan lain-lain sebagainya. Teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktuna. Mulai tidinya geus lain deui, perasaan dirina geus lain deui, salat geus lain deui. Sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir, batin mah batin bae. Geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khafi. Nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh. Paling sedengan kosdan, sedengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu meunang gandeng. Nah, ayana gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat. Mantak cak di dieuna bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ulah rek taraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapaksakeun. Sebab aya hamba-hamba Allah nu teureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat. Urang gedek nyarupaan kana malaikat melalui thariqah. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa
haju anakan Ari Qobil mah Qobil eta cak riwayat mah lahirna di sorga, Ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak riwayat Qobil mah Qobil eta kelahiran sorga nya nama tah Qobil, Ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo. Tah kabeneran Qobil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qobil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qobil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qobil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis da bapan aing si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah. Cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qobil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu Qobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ye pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun hukum ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ka Jakarta. Demo. Pugu ye ge cak Qobil teh. Aing tetep bae embung kajian kuku mah ge. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qobil? Ubah abah bae.
iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku habil cek habil teh qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan Abah tah ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis tadaekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja meski kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari kau Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aya nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatanin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh komo aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus
terus disampai-sampaikan ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, kuari poe Minggu disampaikan kuari kurang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah henteu ditarima. Cirina aya bae di dinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil, abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu. Ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqtatulak. Bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula, kakak deuk nyabok ka kula, kakak deuk kaburuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah deuk cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak deuk jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula, memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula, duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Tah ieu bahasana luar biasa, aya bahasa
inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh maka harti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ bala nasehatan sagana wah aing bae teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena
ditinggalkan kabur malah kadenge kabur nage hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana Allahumma ya qadiyal hajat Allah